Tolok tok oleh-oleh yang numontok beki ada gajah itu tuh lalehan ada abah itu ker tolok tok oleh-oleh yang Wiridung sumbing pemirsa Sayuna kalam di pemerintahan jalur. Alhamdulillah orang tersebut kaya tempat halayak ahli dan tersangka mongga kasadayana bapak oke ibu dan persiapan bukunya pulpena pangupingnya supados ilmu anu baris didugikeun biasa kasalat orang sadaya oge biasa diamalkeun. Mudah-mudahan orang sadaya mulih di tempat ini ilmu anu bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sampai angsang sholawat orang sadayana jantan saksi di yaumil akhir karena orang sadayana diangkang umat Nabi akhir zaman. Oke, orang sadayana mudah-mudahan kelebet umat anu baris kenging syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumagi tos aya di lingkungan orang sadayana supados tenyang kolong kana waktos ieu waktos oke tempat orang sangga ketika pemirsa semoga pemirsa di haturanan majeng ka bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqaz zawjaini dzakara wal untha wa ja'ala minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ursila bil huda. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi alladhina nalu darajatil ulya. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun alaikum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum faizun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
Rak'atani minal mutazawwiji afdalu min sab'ina rak'atan minal azab. Al-Qur'an wal hadith, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Daramang ibu-ibu paling hidang paling dia daramang. Para alimul ulama wa zu'ama, sesepuh masyarakat tokoh agama nusami rawuh dina ieu tempat anu kusim kuring dipihormat hatur hapunten henteu di tataan hiji-hijina mugia henteu janten matak ngirangan kana kahurmatan aranjeunna. Pangersa sahibul hajat sakula wargi anu kusim kuring dipihormat nuku Allah dimuliakeun ingkang raka mengatur waktu nu ngabagi wanci nu ngomentar acara nu kusim kuring dipihormat nuku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dina kesempatan anu berbahagia ieu alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kungalangkungan suluhi kodim sareng tanjisi hadithna Allah subhanahu wa ta'ala. Urang sadaya tiasa kumpul riung mungpulung patepung lawung patepang wajah paamprok jonghok bongkok naronyok sila makprak emok simpuh dina ieu tempat singkuring nanada ka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, mudah-mudahan ngariung abdi sadaya dina ieu tempat dinten kiamah dinten akhirat ku Allah abdi sadaya diriungkeun deui di surga na Allah. Wang duakeun ku urang sadaya panganten anu parantos di akadan siang tadi ya kan cina urang cakepnya alhamdulillah cakep. Wang duakeun ku urang sadaya mudah-mudahan aranjeuna memasuki jenjang rumah tanggana ku Allah diparanjang punjungkeun yuswana disarehatkeun salirana didarampilkeun milik rizkina kanggo bakal ibadah kalayan ku Allah dianugerahi rundayan pala putra putu solih solihah nu tukang taat ka Allah ka Rasulna babakti ngaulaan ngaduakeun kana janten ibu ramana. Amin ya rabbal alamin. Di dalamna termasuk pala putra putu urang sadaya mugia aya dina hal anu sami. Amin. Disajabi ngaduakeun ka panganten sakali duakeun deui guru-guru urang sadaya nu sepuhna nu anomna nu aya di wewengkon ieu. Mudah-mudahan aranjeunna ku Allah langkung dipaperin tambih-tambih istiqomahna. Amin. Langkung ditambih-tambih barokah ilmuna ku Allah digampilkeun sanes kanten hajatna disukseskeun cita-citana tambih-tambih gampil milik rizkina oge mudah-mudahan tambih-tambih deui istrina. Amin amin. Maksud abdi istrina teh nu pangawasanana itu kan wah ya ongkoh ibu masuk bulan.
utamina guru-guru abdi oge abdi sadaya di jamanis anu 3-4 sasi sababaraha guru abdi parantos ngarantunkeun duakeun ku urang sadaya mudah-mudahan guru abdi sadaya khususna pun guru di jamanis mudah-mudahan aranjeunna di alam barzahna salamina ku Allah dipupuk rahmat oge magfirah ku Allah dijantankeun ahli surga biasa kempal deui sareng urang sadaya amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah kan ai panganten aya di wewengkon ieu eta di Baruni. Oh aya. Oh iya pengantin teh. Oh. Benten sigarek rada pias-pias. Keun wae ada 2 poe pias pisan. Insyaallah mualila. Neng mualila insyaallah nya. Nyarita uang dugikeun ku bahasa nu singkat, padat, melekat, yang penting balik mawa. Lah name hayang ingat berkat manfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Neng kan kunikah teh Allah miwarang tenang. Saur Allah litas kunu Allah miwarang tenang kunikah teh miwarang senang, aman, damai, nyaman, tentram. Mata raih ketenangan, raih keamanan, raih kedamaian kunikah teh. Lah bohong merenang geuning karasa kuman ku ayana kawin teh datang kapusing kapruat karusak karujit karumit kariweuh wekwoh maweuh sugan bohong ngarah tenang teh teu kenging teu aya keun da puguh tenangna aya leres wekwoh riweuh maweuh ruwet rusak rumitna lolobana leres lain sieunang akan ieu mah surpai di lapangan seperti itu. Loba keneh karuset, karuwet, karujit, karumit sesuai fitrah manusia. Nabiullah Adam alaihi salam sateuacan beliau diciptakeun ku Allah, dijotokeun tanah berbentuk Nabi Adam ku Allah, dihujanan ka pusing, dihujanan ka ruwet, dihujanan ka rusak 70 tahun. Ari dihujanan ka bunga masih keneh ngajotok tanah teu acan di damel Nabi Adam. Dihujanan ka bunga mah ngan ukur sataun. Jadi jelas di baheulana oge loba keneh karuwet, karusab, karujit, karumit daripada tenang jeung senang. Tapi usahakeun ciptakeun rumah tangga teh sing tenang, sing senang, da saur Allahna litas kunu ilaiha. Tuh tingali Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pidato di payuneun ribuan umat pede anjeunna nyebatkeun baiti jannati aduh kuring teh rumah tangga teh mani asa di surga hirup rumah tangga teh tenang, senang, aman, nyaman, damai, tentrem. Saur Nabi nu padahal
keberadaan kagaduh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam teu sagala aya. Ningali bumi Kanjeng Rasul alit ibu paling ukuran ya 8 kali 7 lah nu diabadikeun ayeuna nu disebat maulid Nabi. Di bumi Kanjeng Rasul teu aya nu disebat lemari makan, lemari es, lemari pakaian. Teu aya di bumi Kanjeng Rasul kursi gading ilang kencana. Teu aya di bumi Kanjeng Rasul spring bed alga. Teu aya di bumi Kanjeng Rasul permadani tos komo anu bulukna 3 senti nu nalika ditincak lap lap lap. Teu aya. Tapi kunaon Kanjeng Rasul nyebakeun rumah tangga teh kuring teh manis senang tenang mani asa di surga. Padahal di bumi daya naon-naon. Kadang Kanjeng Rasul salat sunat didinya, tuang leueut didinya, ngariung sareng para sahabat musyawarah didinya, sumping tamu disimpen didinya. Teras di sekeliling mungkingna Kanjeng Rasul henteu lega tigaduh kebon korma. Kanjeng Rasul henteu lega malah tegaduh pelak anggur. Tegaduh Kanjeng Rasul harta banda nubarana. Di bumi mung sakitu-kituna, tapi Nabi nyebatkeun rumah tangga teh kuring teh senang, kuring teh tenang, kuring teh bani asa di surga. Timbul patarosa naon atuh anu matak jadi tenang jeung senang dina rumah tangga. Waduh cai tos dilurutin alhamdulillah. Tah nu kieu teh ibu nya ieu teh disebatna teh cai her ai cai heran teh disebat cai murah. San aya kopian, san aya susuan, san aya gulaan. Matak ari heran teh disebat cai murni. Sahibul hajat. Ditingali ditalungtik naon nu matak jadi tenang jeung senang rumah tangga. Ternyata sanes bae bro di juru bro dipantau ngalayah di tengah imah liuk breh sagala aya lubak liuk loba lebokeun kebon lobak dilebak nepi ka teu kalebok sanes. Nu matak jadi tenang, senang, aman rumah tangga. Tah ieu panganten ieu. Naon? Hate nu matak muat tenang muas senang rumah tangga. Hate. Sanajan ibu lieu breh kagableg satungtung deuleu nu dipika hayang serba kacumponan nyeri hate mah teu ngeunah ieu dahar oge leres. Ku nyeri hate mah teu tibra ieu sare oge leres. Ieu hate matak kade-kade ieu nya. Entos ieu sing kuat hate, sing wadal iman, sing mantap tauhid, tong kagoyahkeun, tong pedah ayeuna seueur pengaruh-pengaruh anu anyar. Omah ukur jihad iman sing pang tenang-tenangna hirup mah mamawa iman, ka sawah nyanyandak iman, ka kebon candak iman, ka kantor candak, ka pangawasan nyandak, hirup rumah tangga idak lihar di dapur di kasur jeung di sumur selalu nyandak. Nuka kantor nyandak iman insya Allah bakal nulis angka genep teh pasti angka genep mual jadi angka salapan mual jadi angka genep laras.
Nuka sawah nyandak iman insya Allah wadaek ngagamplengan galengan batur sabab apal boro-boro nepikeun karongkah cacak sajengkal galengan batur digamplengan sapatawa 7 lapis tanah sajengkal bakal dikongkorongkeun ke di akhirat. Apal kebon mawa iman wadaek nyepelan daun sampe nu batur ngalah daun cau nu batur ngalah danas jeung cau nu batur sabab apa nalika barang tuang boro-boro seueur cacak sakedik kululah min nabata minal harami fanaru aulabi sakur daging sakur tulang sakur anggahota nu jadi tina barang haram maka lebih utama diduru ku seuneu neraka bakal tebih tina balik deui hei panganten ieu teh konsentrasi keneh henteu panganten sigana geus teu konsentrasinya. Ingat nana teh merenang caritaan marurang kali we kandring aya bahasa pimping cap-cap pimping toke. Nah eta nya anak buruy momotoran gerak pesak teuing ke bisi kaburu kotoran. Eta ingat teh kadina cing lagi. Tah ieu ulah jadi mata tenang senang rumah tangga mah hate sing legowo ayeuna masa-masana segala indah sambal lada teuing sayur asin teuing enak ku ladana enak ku asinna 1 bulan berlalu 2 bulan usailah sudah dijalani geus lain da cerita sayur asin teuing pan bahasana teh geus beda deui nya nu kaalaman ku ibu nalika bapak nyariosna kumaha wah teu boga sandri kiraan ieu teh kitu nya nah ieu teh beger deui nepi ka poho nguyahan kitu 3 kali tuh geus lain deui nah matak ieu nya iman hate ai serba karena Allah mah serba iman nu dicacandak mah geuning pidauh Nabi man nakaha lillah wa angkaha lillah faqadis tahaqqa wilayat Allah sajalma nu nikahna karena Allah nu nikahkeunana oge karena Allah nu nikah hidup akan nu nikahkeun balikna ti pihak istri dua-duana karena Allah di mana nu nikahna karena Allah nu nikahkeunana karena Allah jaminan saur Nabi faqadis tahaqqa wilayat Allah bakal kenging jaminan tanggungan ti Gusti karena Allah nikah alhamdulillah si nengna karena Allah ya alhamdulillah hadirin wal hadirat rahimahullah ku hate nu lega ku iman anu kuat mah ibu abdi tiap dinten ningalikeun barudak santri subhanallah kan ai barudak santri mah manisian teu baroga beban hirupna teh nya ngan ukur kitu we naon atuh ngaji ngejo bias-biak nelepon ngaji ngejo bias-biak nelepon geus sakituna mun daek ngaji teu daek ngaji hardo lim dahar modal jeung geus sakituna manisian teu baroga beban barudak mah bakatku tenang na barudak bakatku senang na barurang kali santri isuk-isuk putur wajitu wabima wala nakir wajib tilu sorabi 5 kopi sacangkir geus nyalse menang dahar teh jam 11 bari jam 11 ge dahar teh geuning saaya-aya ye nganukur siga we belum kadal nyawa asin nu megang teh tambahan jeung rendos cengek atawa kadang-kadang mun aya tarasi blak dihijikeun tarasina di tengah ih meningareunah pisan dalaharna teh kacirina teh narikmateun pisan da puguh hatena tenang da puguh hatena senang lancar
dahar bari nanggong dahar aya coelna coel sambelna sambel tarasi coelna jengkol diuk lain diuk tapi nanggong bari kanjut nonzol malami sigan itu baru gak beban nyalse nah da imana can kagang imana kuat. Nah ibu rumah tangga mah kedah nyandak iman ku iman mah tenang senang salikna lamun hirup dina hatena teu ditaktokeun teu dikukuhkeun teu dimantapkeun ka imanna bisa jadi sabut we lah ceuk somperan mah paeh memeh usum. Nah datang tetangga nyaba di Malaysia nyaba di Jakarta wulu nu disuhun nu dijingjing nu dikelek angkarimu katambah-tambah deui pamajikanana pangelikeun emas gelang 50 gram tatangga nu sagedengeunana nu teu kuat imanna nu jadi sasaran lalaki memeh sare dijejekan salaki akang hudang akang aya naon ieu teh kudu hudang waya kieu tu deuleu tetangga sabelah mah datang tos nyaba pamajikanana geus pangelikeun emas 50 gram kaciri tadi keur ngaji keur di pangajian kaciri dipake nah urang rumah tangga geus 11 tahun can ngajaran mangelikeun emas sagede mata hayam acan mikir atuh kang mikir panas nu dina hatena teu kuat salaki da puguh ditokeran wae ku pamajikan ti belah katuh pindah sarena ke belah kenca sarua malik hayo dilelewe bapakna mikir tu deuleu anak urang teh sarua jeung anak tatangga da manehna mah geus dipangbelikeun motor Ninja alus pisan harga 30 juta nah ari anak urang teu kabeli bebek tahun 70 acan mikir atuh Pak mikir tuh ya lama ngobrol pamagekan bu ai kedah terang ningali istri ningali bojo ya dari teh hayang manggulikeun emas gelang ngorok yak tipi gelang nepi kana siku teh teh hayangnya kan lain teh hayang heungan bakatku eueuh we jeung sate kamili sing berateun nya wayahna bersani wae masih bapak-bapak gitu lain teu hoyongeun mangmeserkeun geng-gengnya dihandap parat tapi kana turut teh teu hoyong lain teu hoyongeun bapak-bapak mangmeserkeun suwang sabelahna aya 2 ons setengah sanes teu hoyongeun ngan wayah Ade ayu mamroatin nu mana bae istrinya saalat zaujaha puntu penta kasalakina min gairi matoko tina nu ukuran salaki teu mampu teu kuat teu sanggup maksa menta kasalaki hayang mangmelikeun mobil salaki boro-boro nepi ka meuli mobil misalna meuli sepeda ge meuli motor ge teu kaduga ieu maksa-maksa hayang kudu mangmelikeun mobil merengek-rengek maksa menta salaki teu mampu ingat hei ibu bakal dilaknat ku Allah dilaknat ku malaikat dilaknat ku sanes kantong nu kasorok ku panon poe kopi ya bu ya kahade pengantin kahadenya nu ukuranan kuat we kang hoyong san kurupuk dah geus kurupuk mah kuat ini 2 toros gitu ukuranan kuat we hadirin wal hadirat rahimakumullah abdi moal nyaritakeun batur pun bojo
jeung abdi ngarendeng diuk mah ku abdi dibelai rambutna heug rada panjang cek abdi sayang kumaha ayeuna mah keur pondok sayang ye janji sok sing setia asalati oke kan janji namun pernah dijanjikan ku abdi nya naon we sok ku abdi janji moal suhunkeun moal nyuhunkeun moal buntu pentah nu kinten akan teu kuat alus sok naon janji abdi janji moal hate panasan moal hate panas barang moal hate kabitaan iya alus malah ku abdi leuwih dikuatan kabeh ulah sok panas barang ulah sok panasan hate ulah sok kabitaan ku kaboga batur syukuri we nu aya nikmati nu aya oke kang sia nah letah ge baseuh keneh 2 poe nyarita ti harita aya tatanggana dulurna abdi beli rewas kang mingkeun gidi aya naon abdi cenah bade ka tatanggi tu ka dulur aya naon Ang anjirna tos meser emasna 50 gram teguh sok sieun mentan terus kumaha tatangga dulur geus beli emas 50 gram panas saur akan ulah sok panasan aluk mah deketan milu bunga ka dulur nu geus meuli emas heuh bener jing ini ka dulurna ece alhamdulillah aya wartosna ece cenah tos meserkeun emas ku suami abdi ngiring binga cek dulurna nah hari abdi nu meserkeun hari ece ngiring binga abdi ngawe da saur akang cenah kedah ngiring binga di mana tetangga meunang ka binga abdi teh ngiring binga bisa jadi ngiring binga teh manawi enjing tiasa nambut abdi bade keuleungan ya aya injelman nya daripada hate ruwet rusak rujit rumit dor tatangga anakna meuli motor indungna panas tiris bergebrek datang ti kota dor tatanggana aya nu rek ngajual sawah dibeli sawah 50 bata harga sabata 2 juta 100 juta cash duitna bapakna gegebrek panas tiris ye nama ki kudu panas tiris jeung gebrek jeung capek hate nya batur nu ngeunahna batur nu senangna batur nu bogana nai urang nu bengekna ngetak sing lega hate teh emak sing lega hate teh bapa hei neng akang sing lega hate teh nya usaha sarua usaha tapi kunaon bet batur maju usahana sok curhat ka Gusti Allah batur jalan usahana batur menang kabunga alus lancar usahana tembokkeun urang milu bunga batur lancar usahana bisa-bisa atuh ngijeng mobilna nalika urang rek balik tuh make kudu keun laras ibu ai ibu mun tatanggi ganti mobilna milu bunga henteu teu sing milu bunga heuceu tatangga geus ganti mobilna milu bunga bari panggihan ece akan alhamdulillah abdi ngiring binga katawis mobilna perontos enggal nu ayeuna mah langsung dipalastikan keneh binga abdi binga nya ce alhamdulillah cenah alhamdulillah nya geus ganti ayeuna teh mobil teh syukur ece ngiring binga bisa jadi binga kumaha deui ece abdi ngah we mamanawian we nalika jangan di tengah peuting incu rek ngalahirkeun pan bisa cenah abdi nambut ka salira tuh bener eta teh nya ieu dipika keureuh dipika ngewa atuh nalika rek injem teh moal mere geus kok dibarengan ku hate panas barang batur nu make mobil weuteuna urang nu kalah cicing di puskesmasna nya rugi karep datang besuk ke puskesmas kabejakeun deui ceuk tatanggana si eta cenah rek ngalongok ka dieu jaba geus ngaduitan sawah teh 100 bata coba cenah mampir heula ka Raja Polah keur meuli emas jang pamajikanana ayeuna rek ka dieu gerak emas lagi dipake ku pamajikanana ngok weh katempo ka dinya begitu sasalaman teh nu di deuleu teh emasna nu aya dina leungeun pamajikanna kumaha kaayaanna ranggarak rugi karep kabeh
ku iman anu kuat, ku tauhid anu mantap, subhanallah tibra sare wong dahar. Beres tibra sare wong dahar. Hadirin wal hadirat rahimahullah. Iman anu kuat, iman anu kuat ngante cukup pengakuan wungkul iman saur Nabi al imanu uryanun walibasuhu taqwa. Iman teh sitaranjang encep sote budak sitaranjang lamun budakna keur mejeuna coeun jeung jadi kembang karang ai kitu mah aki-aki atawa nini sitaranjang ulah lelempangan beuti lebak bari mamawa kaleng tolok-tok oleh-olehan memontok beki ada gajah itu tulalean hayo bari mamawa kaleng gajah itu tulalean tolok-tok oleh-olehan memontok beki ada gajah itu tulalean ada abah itu ker telok-telok oleh-olehan pantas semua nih atau aki-aki makaleng butut bari lelempangan dayoh di pinggir jalan bapak jalan bari mamacakeun nu kitu teu encep sote sitaranjang budak ngerah encep ngerah pantas walibasuhu taqwa pakena iman teh takwa dina harti iman pagawean hate tampilkeun katakwaan peragaan ku angga hota bapak nampilkeun katakwaan ku angga hota rajin bapak angkat ka masjid berjamaah awal waktu insya ibu-ibu nampilkeun katakwaan rajin ruang riung dina tempat pangaos walar ku ibu ai di dieu mingguanan dinten naon ibu Kemis ari nu sok haladir ka pangaosan mingguanan Kemis seueur ibu-ibu seueur bapak bandinganana lamun ibu aya 50 bapak sabaraha 4 subhanallah jauh 50 karena opat dari no opat teh geus cara meot deh nya ya Allah abdi mau nyaritakeun daerah Batur di abdi ari istri teh aya 250 mah pamaget paling aya 60 bari deui eta si lalaki nu daek ngaji teh ya Allah geus aki-aki katabah geus kolot saurang nu ngaji teh nyarandek nama kana tihan ngan teu ngelot kieu nyarandek nama disalam ku abdi nalika abdi lebat ki sae cinta sila dan amangan nyarandekna henteu ngelot kana tihan jawabna kumaha ajengan da puagi teh ieu teh nyeri cangkeng dulu eta nu daek ngaji teh jelema nu geus nyeri heuh di ditu ieu mah di abdi ai di dieu mah geus puguti baheula jeung contona di ditu ge di dieu datang ka aki-aki na kadua nyarandek nama alus ngan suku teu nilep ngalogojor ceuk abdi aki aya sae ceung teh ngelok nyarandek sae ngan hanjakal eta ceung teh sampean ngalojor kitu tangga ajengan pugu ieu teh suku teh geus teu waras ditilepkeun ieu teh aki teh nyeri tuur dulu eta nu daek ngaji teh jelema nu geus nyeri karena ya menyaritakeun diri itu iya di abdi nya mal era-era tapi itu dia pabrik nanti dia aya di sok deket ke abdi sok seperti ieu tah ieu meja dan canggung nanti kursi aki-aki deket pesan cek abdi ki teu keing ceket teuing da abdi mah sok tarik nyariosna bilih katorekan kalah malik tangga nain ajengan cenah kitu tah tong deket teuing
aing masuk tarik ngomongna bisi katorekan malik pogo ngahaja ajengan aki teh deukeut ajengan da aki teh ngarah kadenge ieu teh aki teh geus goblok dulu eta nu daek ngaji teh nu geus nu tuurna cangker nu cangkengna alus nu dedengeanana normal dedeuleunana cekas mah nu ngaji dan mulai ngaji mama ses manusia sesa buburuh tepayu nunita ini ke kebon da puguh tuurna rengkon ini tuh iya mah bener ada nyeritakan di abdi iya subhanallah eta nu jag-jag nama nu cangker namun bisa pertos karieun we pangresak mah hadirin wal hadirat rahimakumullah tampilkeun kaimanan teh ku katakwaan iman pagawean hate takwa pagawean angga bu waler singsak jujur-jujur ari bapak-bapak suami ibu gartol berjamaah ke masjid awal waktu ayat jujur iya jujur jadi aku sholat nateh duhur teh engke setengah kilo begitu iya Pak mulut geus diperingati DKM ieu muludan DKM ieu muludan DKM ieu muludan ditampil-tampilkeun diuningakeun diwartoskeun dibewarakeun akhlak sae Kangjeng Rasul sallallahu alaihi diantawisna anjeunna tarkantun salat berjamaah sakitu geus digembor-gemborkeun ye itu eneh itu jadi teningkat muludan nu padahal muludan ayeuna mah disesuaikan jeung situasi nagara keur ngagembor-gemborkeun 3M M kahiji memakai masker M kedua mencuci M ketiga menjaga jarak ganti muludan ge M kahiji meneladani atau mencontoh akhlak Kangjeng Rasul M kedua merubah akhlak teh tina kopet jadi barahan tina ngadul jadi daekan tina aplahe burige kana rang cage tuh tina kopet mengkene cap jahe merenge hararese kana barahan tina goreng salaki ka pamajikan jadi bager tina gorengna pamajikan ka hiji sede salaki jadi bager M ketiga membiasakan pertama mencontoh tos dicontoh berarti kalakuan urang merubah kalakuan tina goreng kana hade tos dirubah janten hade membiasakan bu nah eta muludan panganten kita duka konsentrasi kene duka henteu ya panganten hirup hayang tenang hirup hayang senang bisa jaga iman anu kuat tampilkeun katakwaan PR rajinan 40 penting tong tinggal berjamaah apa yang akan terjadi ceu-ceuna sarua awal waktu mesti 40 penting akan komo lam ditambah jeung terus-terusan tahajud setengah 3 atau jam 2 tahajud sok terus-terusan 40 penting ulah kahalangan subhanallah apa yang akan terjadi ngaulang wae pengantin teh ye keun ari ayeuna mah saminggu teu naon-naon teu ka masjid berjamaah ge da aya rukhsah aya dispensasi ti Kangjeng Rasul jang panganten anyar bujang kalanjang mah teu waka milu berjamaah ka masjid saminggu teh keun wae teu naon-naon
Nah keresin anak-anak ngan lamun geus saminggu teu daek poe ka masjid lalongok bener lalongok bising tuurna coplok atau kumaha leklok. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah itulah menampilkan ketakwaan. Hei panganten, cek tong sok nyaah merek, tong sok nyaah merek. Salafatun min akhlakil jannah, tilu rupa akhlakna ahli surga. Hiji wakti man haromat sing daek merek ka jelema nu tara merek. Aya hese eta mah. Nengan tarangna teh hese. Sing daek merek ka jelema nu tara abi moal nyaritakeun batur pun bojo we. Padahal abi teh cik batur teh santri, pun bojo ge santri. Sarua-sarua santri. Caritana mencit anak hayam cek abdi nok fakir ma'aha turutan nabi sing loba saina. Terus kumaha sing inget ka tetangga sing inget ka baraya berek tu si anu kirim tu si anu tuh hayam teuing cenah mere si itu ye geura nah geus manehna ge tara mere ka urang gila eta pamajikan santri tak kos itu geus komo lain pamajikan kana santri. Tah nu disebut hade mah nu sok daek merek ka jelema nu tara merek. Ai merek ka jelema nu sok merek mah eta mah muka faah nyaruaan. Nu alus mah merek ka nu tara merek teu hese sigana dengan tarang anu di dieu. Nya neng sing rajin mer tong nyaah komo geus panen mah menang pare 20 30 karung saeutikna tong nyaah mere berean baraya berean tetangga berean duafa berean fuqara berean masakin berean yatim piatu tong nyaahnya bro sekarung we buat badag jadi biasa mah mahal atuh teu mere murah. Ya digambarkan jalmi nu daek merek tingali Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala. Siti Fatimah anjeuna gaduh artos sebut we lah meureun bae bari nyebat mun bahasa urang mah 500.000. Sumping sang suami tercinta Kang Ali karramallahu wajhah sumping ka bumi naroskeun hal indaki ta'am aya naon nyai neng geulis tuangeun walar Siti Aisyah mana fish kan teu aya pisan tuangeun naon-naon ayeuna ayeuna teh teu aya sanes abdi ari masak sanes abdi teu biasa masak naon anu kedah dipasak ya entos itu aya ngan ieu kan abdi gaduh milik gaduh rezeki ta 500.000 rupiah mangga peserkeun ku akang ka pasar ka peryogian kanggo memenuhi kebutuhan rumah tangga utamina kanggo tuan. Nah eta istri nu salehah nepi ka wani ngaluarkeun duit mono urang salaki kanyahoan bengek teu boga duit urang bari boga duit atawa urang boga emas duit teu boga kita dijual meureun teu perengkelan ke tong teh dijual pak keun antep bungeun dijual mah keun bungeun antep we keun nah da angger ja urang-urang keneh nalika pamajikan paeh pan milik urang nalika geus boga milik urang berarti jang mas kawin dengan diri ngorak. Nah, Imam Ali nyedak artos 500.000 rupiah upamina dicanda ka pasar dengan tujuan bade beser tuangan ka peryogian memenuhi kebutuhan rumah tangga. Eta mah di lawang pasar di gerbang pasar
aya aki-aki geus kolot lalaki deui emo pesila bari ngabalikeun dudu kuina bari maca ayat wa may yuqridullaha qardun hasanah berulang kali. Imam Ali uninya maksudna saha mereka hutangkeun ka Allah ku sara infak sedekah da eta artos nu 500.000 rupiah kanggo meser tuangeun tos teu ngemut deui dikodok sadayana dipasihkeun ka si aki-aki nu keur jajaluk di kana kopeah bututkeun tah kieu mangga atuh lumayan. Nah tos dipasihkeun wih nu kabayangkeun ku Siti Ai nu kabayangkeun ku Siti Fatimah eta Kang Ali sumping ti pasar teh angkaribung bakal angkaribung nu disuhun nu dikelek nu dijingjing nu ditanggeuy nu ditangkep tapi ternyata begitu sumping Kang Ali lempang ke pat kalempohan teu nyandak nanaon pisan diketuk pintu Assalamualaikum ya babar rahmah diwalar tilebat wa alaikassalam nu kabayangkeun cacandakan angkaribung tapi ternyata tangan hampa lempang bari lengoh kan mana tuangeun teh oh hampura artos 500.000 nu bakal kedah dipeserkeun kana tuangeun teh ku akang da karunya aya aki-aki leuwih butuh daripada urang ku akang teh dipasihkeun sadaya. Kumaha eta tanggapan istri solihah ngagabruk ka Kang Ali akang abdi ngiring ka surga ngaleut hoyong sareng-sareng akang ku tiket artos 500.000 rupiah da eta teh meles artos kekengingan abdi kuburuh kenging muruh beuing muruhan tinu sanes abdi rarajeunnan nyulam abdi rarajeunnan ngarenda dikempal-kempal artos abdi dipasihkeun ku akang mangga akang mun abdi hoyong ngiring ka surga wios ayeuna mah teu barang tuang oge gerak lamun emas seperti itu waras henteu kebayangkeun Pak balanja jing karaja polah tah duit aya 1 juta beli beas, beli asin, beli tonglu dan lain sebagainya ai datang teu bawa nanaon terus cek emak teh bapak ngageuning henteu balanja teh cileh henteu nepi ka pasar ngan duit nu 1 juta dibikeun kanu jajaluk cik kumaha emak geus malting dimejakeun kitu we ngan bisa jadi ngadak-ngadak aya lini lokal pantau angin lokal goblong bisa jadi teko ngadak-ngadak jam-jaman ngapur kemana-mana da puguh salaki dititah belanja datang lengoh kalem pohan moal teu ngacaprak hadirin wal hadirat rahimakumullah katanya sapoe harita rai poekna datang aya jalmi jangkung ageng nyayanda domba hideung saur eta jalmi saha nurek nu butuh domba hideung kuring rek ngajual domba hideung sabar harga mah mahal ieu mah domba nage domba ti Cigarunggang 10 juta mahal dalin teu hoyong nempo domba anu tandukna ragagak buluna gimbal nempo awakna serbada lain teu hayang dalah kumaha atuh 10 juta caritana geus teu aya nu meuli torojol aya Imam Ali Ali betul mah geus pada narempo kana domba gagah ari anjeun kakarahon mari kumaha kitu butuh domba henteu kantenan peryogi mah aya duit nanti kontan teu gaduh hari artos mah geus lah ari hayang mah kopoeh anjuk ku anjeun wios dianjuk ku abdi kopoeh anjuk dianjuk ku sahabat Ali eta si domba 10 juta ira kelah mayarna heung ge irah-irah we bakal kuring ka dieu lagi saya dianjuk ulang
Eta Imam Ali tegaduh nanaon ngadon wawantunanan nganjuk domba 10 juta anu ranggap-gap. Dinten kadua natorojol ayat jalmi anu sejen mimilarian saha nu boga domba hideung. Dipapai tiap kandang di Cigarunggang ternyata aya we nuluduhkeun tuh Kang Ali cenah geus nganjuk domba teh kamari aya domba ranggap-gap Jawa hideung meureun hideungna teh hideung sagala-galana disebutna teh mun dina hayam mah hayam camanik. Nya domba camanik katut kapodol nage hideung leuwih ejo. Cileuhna hideung sarua. Hideung. Ye geuning Ali boga domba hideung parang keur mah kuring teh butuh domba hideung. Dijual moal imam da. Sabarek dijualna asal aya langkungan we tina kaing nyambet terus terang bae ieu teh kaing nyambet di seseorang cenah 10 juta hek dijual sabaraha hoyong cenah dijual 12,5 juta mah waduh geuning batina 2,5 juta mohon ditawar ku kurang laras teu mangga bari nawis sabaraha geus lah ditawar uang 20 juta jadi teu daek teu anehnya nawar teling ka dieu tapi ka ditu beda jeung urang Cigarunggang nawar 12,5 juta pan beri tawar teh kana sabaraha kana 11 kana 10 kana 7 we nya hari Imam Ali mah ditawar nawiskeun 12,5 juta ditawar uang beli we 20 juta lawitana mah 17,5 juta dibikeun teu pulang wae geuning bisi kurang mah loba mah tu batina geus kukurin ditawar 20 juta jadi 20 juta tuh ya tos jadi diberi 20 juta ke Ali tapi dipikir-pikir pan kuring teh inditan ieu teh ngadon membeli domba barabe kudu mawa domba geus eta ieu mah kieu ijab qabul enggeus domba nu kuring duit 20 juta nu anjeun da kuring rek inditan barabe kudu mawa domba engko pe domba teh sodako geura eta nya boga domba hiji boga duit 20 juta ari hutangan 10 berarti boga bati sabaraha 20 juta nya torojol teh poe isukna deui ali nagih ka anjeun aya beja ka cenah domba teh dijual muhun mangga cenah mangga payu sabaraha terus terang wae pajeng 20 juta ai kaur kuring sabaraha kamarina hutang teh ngili anjung teh 10 juta mangga teh ieu artos 10 juta abdi gaduh bati 10 juta sareng gaduh embe da embe dipasihkeun ka abdi gede milik cenah anjeun ditampi weh pamayar domba 10 juta tapi Ali asara ribu cenah kudu mawa duit 10 juta ngegepok sin aya begal sin aya rampok lah daripada dirampok di begal mah geus teh kopejang anjeun teh 10 juta merek wasilah merek aki-aki di sisi pasar ngan ukur 500.000 ku Allah digentosan hiji boga domba 2 hutang lunas katilu boga duit 20 juta sabab keur aya dina bunga amar wata suta bungahna kagiri-giri boga domba jeung boga duit 20 juta kitu meureun layakna nalika menang kabungah eta Imam Ali nyarios katis ka Siti Fatimah wahai istriku tercinta yu urang wang tepangan mama wang tepangan mama wang uningakeun ka mama barangkali mama peryogian artos wang pasihan tahun kitu kami toha teh nya urang menang diri usaha sukses datangan mitoha tawaran abi mah usaha sukses keimbati sekian puluh juta bilih peryogi mangga sabaraha tamohannya kesaksian besarnya unggul dah Imam Ali berangkat maksudna bade nembongkeun ka bungah nu dibahasakeun dina Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits bejakeun ari nikmat upami nak Kanjeng Nabi nuju calik di dieu Imam Ali sareng Siti Fatimah teh itu mapah uluk salam tika teh bihan kene assalamualaikum diwalan ku Kanjeng Rasul
Waalaikumsalam. Mapah terasa salaman geus tong teh nyarita da tujuan anjeun kami geus apal. Paling kami rek ngajelaskeun poe kahiji nu ngahutangkeun domba malaikat Jibril. Poe kadua datang ke anjeun malaikat Jibril keneh ngan mirupa nu butuh domba penampilan beda jeung tilu kamari. Poe katilu Jibril keneh jadi anjeun geus didatangan ku malaikat Jibril hakikatna dipiwarang ku Allah maparingkeun milik rezeki wasilah anjeun. Hei Fatimah ngainfakeun duit 500.000 rupiah nu diinfakeun ku salaki. Alhamdulillah. Hei pengantin jelas kita tundain infak sok akan pengantin isuk karaja pola isuk rek ulin nya ka Tasik ngadon meeting ka hotel terus ulin nya ulin ka toko jajan di toko aya nu keur baramayan mawa duit sabaraha we na pesak tong asa-asa bikeun kabeh ka nu keur baramayan tong nunggu saminggu harita keneh bangkrut. Urang mah di dadago balasan itu materi antos. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jaminan di Allah law anna ahlal qura amanu wattaqau. Dua, iman kuat takwa na tampil dina katakuanana rajin getol ka masjid getol ka pangosan la fatahna alaihim barokat mual teu ku Allah dibukakeun kabarokahan. Allah mual teu ngalungsurkeun kabarokahan ti langit wasilah cai. Allah mual teu ngaburialkeun kabarokahan tina taneuh. Allah teu mual teu ngalungsurkeun kabarokahan nu dihilirkeun ku angin ngan modal na dua hiji iman dua takwa. Jelas ibu bapak jelas ibu jelas pengantin iman jeung takwa dua raih kabarokahan rumah tangga dangareuna hirup rumah tangga ku Allah dipaparingan kabarokahan ngareuna teangan jalan-jalan pibarokaheun hiji sing daek syukur kana nikmati Allah saur Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La azidannakum Allah bakal ditambah teangan jalan-jalan pibarokah ini pangareunahna hirup rumah tangga ku Allah dibarokahan dagang nu ku Allah dibarokahan moal mata capek hate sarua nu didagangkeun warung eta jeung warung urang jeung warung itu sarua nu didagangkeunana nah ari warung urang bet payu ngandakeun di antawisna Allah maparinan kabarokahan. Abdi mah pernah disirik ku seseorang, pernah disirikkan ku seseorang. Ari nu abdi sawah belah handap, nu bi anah belah luhur. Nah eta waktu memeh panen, anu abdi mah mulus sawah teh kaala panenna, anu bi anah mah luluhur dirangges manten di piheulaan ku beuri. Pangan dikasirik nukang haji macena naha alus anu abdi mah bet dipiheulaan ku beurit na pedah naon cenah ai kieu teu pedah naon meureun nu abdi mah dibarokahan cenah kitu ku Allah. Lah pedah dihandap we meureun teu kacirieun nya beuritna di luhur jadi mungeun turun ka handap teu kacirieun ceuk abdi ci atuh sok mah hilian molah abdi nu luhur molah di anah nu handap. Waktu panen sarua deui nu abdi mah mulus nu luhur pahili-hili nu di anah geus teu waras deui panenna. Pindah berita ka karena rumah tangga dibarokahan waktu Allah dagang dibarokahan
ku Allah dibarokahan teh saeutik dagang tinggal hutan, tani tinggal daki. Suhunkeun kabarokahan ti Gusti Allah. Tayangan cara-cara Allah ngalungsurkeun kabarokahan hiji iman, dua takwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekap sakitu we pintennya. Panganten cukup. Kirang bener. Panganten kirang sia nantang. Bener ieu teh. Kayak kiramannya bener. Tapi si konsennya tadi kakara hiji wakti man harma ya salah satu min akhlaki ahli jannah tilu rupa akhlak ahli surga. Jadi mau ditutumanang di ayeuna akhlak ahli surga geus biasa nalika urang di akhirat teh ku Allah bakal dilebetkeun ka surga Allah. Amin. Kedua, sil man kotoak sing daek silaturahmi ka jelma nu manehna mutuskeun silaturahmi. Urang boga dulur, nu saurang di Jatayu, nu saurang di Bojong Soang, nu saurang di Cikadut, nu saurang di luar Nagrog, sama sakali maranehna mah tara ngelol-ngelol ka urang da kena-kena urang cicing di kampung. Tong sarua na urang nu di kampung teu daek ngelol ka kota, teu daek silaturahmi ka dulur nu aya di kota. Geuning aya di kampung masuk aya usuman, usum peuteuy, usum pakel, usum deugang, usum suuk, sok rengket sugan sakolbah. Peuteuy sabaraha ratus papan, suuk sabaraha karungeun nya. Pare anyar sok heler anteuran dulur silaturahmian maranehna peupeurieun maranehna tara silaturahmi ka urang masih rajin silaturahmi ka maranehna. Jelas Ibu? Teu da ngaran silaturahmi ka manehna nu tara silaturahmi teh teu hayangnya. Teu hayang. Wah nganjang yuk kasih itu dah tuh hayang teh barang nege tara daek nganjang ka urang. Nah, kudu aya pepeulieun batur teu daek nganjang ka urang masih daek nganjang ka maranehna. Kikituanan teh akhlak ahli surga. Mere ka jelema nu tara manehna mere ka urang da manehna sok mere ka urang mere ka manehna mah eta mah kakarage nyaruaan. Telo wa'fu amman dzalam. Sing hampuraan ka jelema dolim, jelema teh mantangul, jelema teh bedegul, jelema teh mahyul, jelema teh amburadul ka urang, ngewa benci keheul, dolim ka urang. Tong dibalas dolim, tong dibalas keheul, tong dibalas ngewa. Tuh tingali contoh akhlak nu sae ti Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anjeunna tara malas ngewa ka jelema nu ngewa, anjeunna tara malas dolim ka jelema anu dolim ka dirina, anjeunna tara keheul ka jelema nu mika keheul ka anjeunna. Contoh survei membuktikan Kangjeng Rasul kalintang getolna berjamaah menuju masjid. Di mana Kangjeng Rasul bade ka masjid mesti ngalangkungan bumi nu 2 tingkat. Eta nu boga imah 2 tingkat nalika Kangjeng Rasul ngalangkung bade ka masjid tarah henteu ti luhur teh ngiduhan gaweuna. Katingali Kangjeng Nabi aya rentan-rentan ceprot mugikeun ka sorban Kangjeng Nabi bobolokot pinuh ku cidu. Kadang keur salesma mah leho disembreng-sembrengkeun sembreng ruhak gejolok. Kitu jeung kitu we. Nah, keheul ngewa binci izin ka Nabi. Wih di masjid kitu lami kigituan. Hiji waktos Kangjeng Rasul menuju masjid, ternyata geuningan sur Rasul tangga tumben ayeuna mah geuning eueuh nu nyiduhan ka mana ieu teh. Teu aya harita. Nabi menuju masjid beres salat ngaroskeun ka para sahabat, ye para sahabat sugan aya nu apal nu ngahuni imah eta 2 tingkat teh ka mana? Kumaha kitu Gusti? Nya pada biasana we nalika kami ngaliwat manehna gaweuna teh nganukur nyiduhan, ayeuna kami ngaliwat eueuh nyiduhan. Geus 2 poe asana mah tara aya nyiduhan.
Oh Gusti aya wartosna tajalmi teh nuju teu damang. Innalillahi teu damang. Hayu uang longok atuh geura eta. Musuh ku nabi di longok. Nu keheul ka nabi ku nabi kalah di longok. Cariosna rengsek berjamaah Kangjeng Rasul mampir heula ka bumi anu tukang ngiduhan teh. Diketok pintu brai dibuka. Nya we nalika geus muka pantos sasampoyongan gepruk sarek deui luhureun kasur. Allahok bengong eta si jelema ke ari ieu teh Muhammad lain. Ieu teh Muhammad ieu teh. Muhun mamang abdi teh Muhammad nu tiap dinten, tiap sore, tiap isuk ku mamang teh sok diciduhan. Ieu abdi teh Muhammad. Muhammad da atuh anjeun teh dijieun tina naon? Ku soleh-soleh teuing, ku bager-bager teuing, teu boga rasa dendam, teu boga rasa keheul, teu boga rasa ngewa, padahal kuring teh ngewa Muhammad ka anjeun, kuring teh benci ka anjeun, kuring teh keheul ka anjeun, tapi anjeun teu ngewa, teu keheul, teu benci ka kuring. Muhammad dihaikun dibejakeun mah kuring teh gering teh geus ek 3 poe boga anak nu di mana ditelepon aya ngajawab tapi eueuh teuing anak saurang-urang acan nu daek ngalongok ka kuring nalika kuring gering. Nah ari anjeun Muhammad pagawean ku kuring tukang dipika ngewa dipika keheul dipika benci bet pangheulana ngalongok ka kuring. Muhammad hampura kuring muduk kana lahunan Kangjeng Rasul beres sasadu beres minta hampura saksikeun Muhammad kuring rek asup agama Islam. Kudu kumaha kuring nalika asup agama Islam teh? Alhamdulillah. Geus hese deui neangantaran nu kitu teh. Kudu ulah keheul ka jelema nu ngewa. Hese eta teh. Nalika itu ngewa ngadolim ka urang pan urang teh kalah ka nyerengset nyerelekeun leungeun baju. Aing bisnis sebut kodomoyo da aing teh jelema aing teh lalaki keheulaan kudu dilunjak ku si eta mah. Si itu neluh ka aing ku aing diteluh deui, si itu ngayakeun samber nyawa ku aing leuwih dipiheulaan di podaran. Manehna ngegeringan ku aing dibareuhkeun beuteungna pan ngeureunah mah kitu nya. Nya. Contoh hiji deui, Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat rengse dina malaksanakeun perang. Istirahat di hiji tempat torojol aya hiji istri nyuguhan nyadak tuangeun beraneka ragam beraneka rasa tuang. Ditangohkeun ka Kangjeng Rasul, mangga ieu aya hidangan ala kadarna. Tos capek, tos perang aya nyuguhan tuangeun atuh puguh we. Sono. Nah, Kangjeng Rasul bade nyandak tuangeun karsa Allah kalayan mukjizat beliau eta tuangeun peletuk teh nyarita. Muhammad tong dituang kuring teh diracunan tuh. Nyarita kadahareun Muhammad kuring tong didahar ku anjeun. Kuring teh diracun dieu teh. Ulah tidak dicengkatkeun deui tangan Kangjeng Rasul. Saur sahabat Gusti geuning teh cios. Bieu nyarita dahareun ka kuring tong didahar ieu teh meunang ngaracun. Waduh sahabat Umar radhiyallahu taala anhu beliau meuni gergeteun. Gusti saha Gusti nu ngaracuna? Mun kanyahoan ku abdi bakal dipisahkeun ti hangkopeahna. Gegeret sahabat Umar keheul. Tau-tau ku abdi Gusti ti hangkopeahna. Entong cicing-cicingkeun we kitu. Tuh. Dolim ka Nabi. Nu keheulna sahabat Umar kumaha Nabi? Keun we antepkeun we ku kuring dihampura. Aduh eta Nabi. Can datang oge jelema anu ngaracuna. Nabi langkung dipayun tos ngahampura ka jelema nu ngaracuna. Torojol deui teu kantos lami si istri anu tadi nyuguhan hidangan. Nabi naros, "Hei awewe, saha nu mere dahareun ieu teh? Ti mana?" Abdi mah mung sakadar ti warangan ti dulungan abdi. "Saha?"
tuh itu orang Yahudi. Oh ternyata geningan hei nu nganterkeun ieu dahareun teh diracun ku kuring ku kami ku balaria ku sahabat moal didahar. Bebeja buru-buru kadununganan apaleun Gusti geningan apaleun Gusti ieu tuangan teh diracun kadunungan teh bebeja teu ditaruang. Waduh aing era teuing ku Muhammad dahareun diracun Muhammad apaleun bisa kumaha teuing aing erana Muhammad. Buru-buru eta si jelema nu ngaracun seorang Yahudi nepangan ka Kanjeng Rasul sasampoyongan minta hampura. Kumasur Kanjeng Rasul geus tong rarongkah teuing minta hampura da memeh hidup datang ka kami ge hidup geus ngadolim ngaracunan ieu dahareun ku kami geus leuwih ti heula dihampura. Geurah eta ngahampura jelas ibu teu ngahampura ka jelema nu dolim memeh manehna datang minta hampura eta teh kalakuan ahli surga. Sok daek rajin urang bere ka jelema nu manehna tara jeung sok daek silaturahmi nu ka ti kampung ka kota atau ti kota ka kampung nu manehna tara daek silaturahmi ka urang eta teh lalakon pagawean ahli surga. Jelas banget teh jelas bakal gitu teh ngamalkeun teh insyaallah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu lanjut putus lanjut wow. Rupina hawatos ka panganten nanahaun gitu panganten mah nya urang sotenan nini jeung aki-aki prot ngaduh hitut da geus karolot geus dosol teh nya kelekna geus loncer tekop ayo we kitu nya lekok ti hareup ti tukang nu orisinil keneh mah panganten bilih bade naranaon nya nu didugikeun leresna hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan janten ilmu manfaat. Lepatna kabodohan kakaledoran abdi muga-muga aya dina pangampura Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal